Bismillahirrahmanirrahim. Wargi Mang Dedi baraya ki Sunda di mana bayana boh di negara Indonesia atau napi di negara mancanegara punya hatur nuhun kadang warga masyarakat di Sunda nu aya di mancanegara. Mudah-mudahan Allah ulah poho kena balik. Hatur nuhun, mudah-mudahan sarehat lunya sadayana ulah baraya ki Sunda. Para pemirsa kiwari mandi di baris nurutkeun hanca bagian anu ke-52 dina lajenganna carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha anu parantos disungsi dina bagian anu ke-51 pedaran Mang Dedi ka Sapi Wanji jenawa mendarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cibodas khususnya ke Mang Sukron harita nu kapidara telonya malihan matos aya di bumina. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh isuk-isuk malah atuh harita aya aletan jalma anu keur mamayang nyatana atuh Mang Sukron anu kapidara walatan sieun ku jurig hulu teh catur di jalana urang kocapkeun we geus tepi we di imahna harita teh atuh geus aya saluraha jalma anu keur ngarariung di warung ngadon kitu we ngobrol ngomongkeun atawa ngadungengkeun kaayaan tadi peuting nu matakeun nya atuh barang kadinya aya Bapak RT ngagogotong awak Mang Sukron mungguh sarea ngajemho komo BH aman jadi salakina menikeun katip babaranting muruk ka salakina da puguh ngerasa salempang. Bapak RT kunaon salaki kami teh cuk BH bari jeung rawah riwih samping atuh dikewerkeun can puguh can naon oge atuh geus rek lewe alias jeurit atuh Bapak RT kapaksa nemalan bari jeung berat ge Kekagu gempor bi dah salaki bibi mati kunaon meneng wesok kanjang da buka pandoy aduh ayo pandoy mah buka amparkeun samak yang Sukron ya kudu ganjang-ganjang digoreankeun karuna ieu jebat berat ge coba bahas awalun kana omongan BH ngadenge kitu kalawan telma omong berotot BH lumpat muru ka jero imam brubot atuh gader dor klotrak ngalaan tulak berai panto engam sanggeus kitu bar ngamparkeun samat di tengah imah we ya terus Bapak RT jeung anu sejen-sejena arasuh goleda ngagolekeun awak Mang Sukron anu can eling-eling nya terus atuh Mang Sukron teh harita kada diubar aber diubaran sabisa-bisa we ku Abah Ewon jeung ku Bapak RT malah pada ngariung-riung ku tatangga kasugri para wargi cak urang teu heula sangkedeung kaayaan di imah BH khususna atuh ka Mang Sukron anu jadi salakina anu can eling ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan Bapak Lebe Jang Ahmad Katut Jang Odang. Bapak Lebe jeung Ahmad Katut Odang harita teh keur nareangan keneh ka Mang Sukron ka belah kaler baranggok de kablabah tangkal asem tiluanana kaget rang atuh eureun bari melong ka hari lantaran di dinya aya dua urang jalma anu keur ngarengkoh di sisi kamalir. Pok Jang Ahmad harita
Nasaha itu. Marbe, juli kunaon mah jeung ngarengko sisi kamalir. Dapiraku ari ngadon hees di dinya onaman mah. Cek Jang Ahmad bari panon melong we hadit kanu duaan. Kitu deui atuh Bapak Ici jeung Odang. Wah, nya benar mad. Aya jelema nu ngarengko tapi sahanya. Jang Odang harita mairan kana omongan Jang Ahmad tadi. Pok Bapak Ici harita. Ayo ya, pokoknya madong lu. Coba aturan itu ya. Pokoknya mah gegetan we ai hayang nyaho teges mah. Sabab bari ti dieu mah tuh tepat isi di kana rupana de. Cek Bapak Ici bari terus atuh ngadeukeutan. Sadengke Jang Ahmad jeung Odang nuturkeun we. Tiluan tegok atuh kaharipeun dua jalma anu keur ngararengko. Nya terus diteges-teges rupa jeung tangtungan antara lian Iwati Jang Duloh jeung Jang Usman. Nu tadi peuting kebagian tugas ngarona amur teh. Samalah nepikeun ka ngalaman di udag-udag si jurig buntung hulu. Nu kawas rek nyekek kamaranehna teh. Ah, geuningan ieu mah Kang Usman jeung si Duloh. Aduh. Pak Ici. Iya. Tapi hanya nepi Kang ngagoler di dieu na kunaon atuh nu geus kajadian. Jang Odang harita melong ka Jang Usman katut Jang Duloh anu keur ngagoler. Bapak Ici rampang reumpung pok harita. Nya geus salah euy Jang Usman jeung Jang Duloh yeuh duh. Karunya teh bade pikeun ka ngarengkol hiji kamalir ieu. Bapak Ici ge harita pok ngomong kitu. Jang Ahmad jeung Odang atuh nyang haripan anu duaan. Serta terus gap atuh Bapak Ici ngarampak kana awak Jang Duloh. Sanggeus kitu terus ka Jang Usman. Terus duanana dipariksa kalawan api. Alah, cek urek ati isan aduh. Cacah geuningat euy. Geus lilir jiga mah Jang yo. Jang Duloh tuh Jang Usman geus harudang Jang. Geus isuk ya aya kakak ngagoler ieu tuh. Hayang jago ge geus kanyene. Kongkorongo sata mali lagi penonton muncul geus kebelah wetan. Cek Bapak Ici banjing nitip ka Jang Duloh jeung ka Jang Usman. Nu kawas bae geus lilir tapi panonna masih keneh rucang dicampeur. Barang ngadenge aya nu ngomong kitu bray atuh. Duanana meh bareng bentak terus kucap kiceup juga budak cacihan. Rep kakencat ret kakatuh. Terus kurang kerung kawas nu bingung. Malah terus gigisih kana panon. Sanggeus kitu ret atuh kanu tiluan korejat hudang. Terus melong we. Bari jeung ngadeg-deg beungeutna katara sepah. Jang Usman, Jang Duloh. Kumaha geus eling? Bapak Ici harita gap kana tak-tak Jang Duloh. Terus dicekelan sabada. Sabab bisi empat cenah da puguh kaayaan duana oge katempo baun anu can pati sadar. Aya di mana kuring teh aduh. Aduh, ampun. Jurig buntung hulu nyekek ka Usman. Mana Usman buat dicekek jurig. Kitu cek Jang Duloh. Bari jeung rarateret beungeutna katara sepah. Samalah atuh terus nanyakeun ka Usman anu sok padahal mah ya gigireun. Anloh, kumaha geus eling maneh teh? Hah? Cek Jang Ahmad harita bari jeung neuteuk ka Jang Duloh. Nu katempona kawas anu rada selang-seling. Ari Usman harita teh ukur malohok we kawas anu tinggal kalongen. Saha anjeun teh? Cek Duloh nanya ka Ahmad bari panon melong jiga nu cacingeun. Samalah bari jeung ngalek-ngalek kana rupa Ahmad. Ieu mah kuring Ahmad. Kumaha? Si lain geus eling Duloh.
Anjen teh Ahmad na. Bohong maneh malain Ahmad tapi si jurik buntung hulu nu ngudag-ngudag ka kuring teh Lin kitu Lin Cek Jang Duluh berjeng mengpeunan beungeutna samalah awakna oge atuh ngaloper harita teh diketukeun Pok Jang Ahmad harita loh kuring mah jelema sarua jeung si lain jurik buntung hulu sok istighfar atuh kadinya dulu astagfirullahaladzim gitu cek Jang Ahmad ingetan kajang dulu sangkan istighfar nu katempo nate bangun sieun ari Jang Usman kalaka palahak polohok juga anu linglung jikana moal salah deui eta teh balukar tina ngalaman kejadian tadi peuting dan kacida matak difikasieuna sabot kitu Pok Jang odang harita nyalah lah sok istighfar kanya sing Elin si lain ka pangeran sarta ulah sok kabawaku sakabah istighfar sia cek odang bari jeung melu ngingetan ngadenge odang ngomong kitu atuh si Duluh maklakah murungkut bari jeung ngagibrig awakna teh malah bang anu teu malire nampu kejadian kitu atuh Pak Ici jeung Jang Ahmad kitu de odang silih reret sabab ngerasa heran Pok Bapak Ici harita lamun kawas kieu kayaanana mah ya juga Jang Duluh teh jeung Usman teh can sadar bener meureun tah ku dasar kitu hayu ayeuna mah urang bawa we ka Bapa Lebe jaga dengan kieu katinggalna yeuh kawas anu can jajag leres pisan Pak Ici saena mah hayu ayeuna kade urang bantuan we lah karo rompok Palebe ka bumi na Bapa Lebe nya supados dilandungan kumargi hawatos atuh ari kieu mah kantenan Kang Usman mah atuh kalaka palahak polohok kitu juga kutoun ayo deh Yang Ahmad Yang Odang urang bawa ayeuna mah ieu ka ditu tuh sabab katempona mah kudu ganjang-ganjang di ubaran yeuh mangga Pak Ci jawab odang harita nya sanggeus kitu mah harita kene Usman jeung si Duluh di barawa lingena dicekelan ku odang jeung Ahmad malah diiringkeun ku Bapak Ici arek ngajugjug ka imahna Bapa Lebe cenah tapi barang nepi ka warung BEH kasampak jadinya loba jelema deui samalah mah atuh Bapa Lebe oge aya di jero imah nyariung jeung Mbah Ewon katu Pak RT lantaran kakara rengse mubaran Mang Sukron anu tadi teu eling-eling tapi ayeuna mah katempo geus sadar deui geus eling deui kana dirina malah milu ngariung jeung anu sejen nampo Bapa Lebe atuh geus aya di dinya deui Pak Ici ngarasa bunga harita terus atuh arasup ka jero sarta ge kedariuk ngariung jeung anu sejen samalah Jang Duluh mah jeung Jang Usman oge harita teh sinadiu tapi edas kaayaan mah anger we kawas tadi bangun anu can sadar sagemlengna kawasna bae lelembutan kalabur jauh meureun da puguh keur ngalaman kajadian anu matak pikaruaseun jeung pikasieun ari nu arayah di dinya meh kabeh maong ka Jang Duluh jeung Jang Usman sabab merasa heran sabot keur kitu Pok Bapak RT harita Pak Ici aya naon ieu teh cek Pak RT tumanya ka Pak Ici bangun-bangun anu penasaran samalah hareet atuh ka Jang Duluh anu keur pupurungkutan we kitu deui Jang Usman anu keur palahak polohok juga kutoun ngadenge kitu ti Pak RT Pok Bapak Ici harita kieu teh Jang RT bogo oge kieu teh Jang tapi basa kuring kiluan nyangan Mang Sukron manggih dua jalma anu keur ngaralengko di sisi kamalir nya atuh terus we disampurkeun ku kuring teh lah dengan Jang Duluh jeung Jang Usman anu satuluna nya dipariksa kaayaanana alhamdulillah harerup keneh ya sanggeus lilir bet jadi kieu geuningan ieu kawas anu teu pati jeung pikiranna teh satadinya mah Pak RT maksud teh rek dibawa ka imah Palebe ka ditu tapi kalerasan dengan anjeunna geus aya di dieu
Gara sok itu ayo malah sok tong dilami-lami. Cek Pak Ici bari jeung ngareret ka Bapa Lebe anu harita kersila we bari melong Kajang Usman jeung Kajang Duloh nu memang katempona teh can waras pikiranana ngadenge kitu pok Bapa Lebe harita teh Yo. Loh, karunya teuing nepikeun ka bisa kitu nya geus ngalaman kajadian nyaho atuh penting tadi teh barudak cingan ka dieu minta cai helang 2 gelas we insya Allah urang cobaan urang ubaran nya sugan jeung sugan we aya maunatnya cek Bapa Lebe bari ngareret kanu araya di dinya minta cai helang 2 gelas cenah nya teu hararese kojenggang BEH ka dapur heula terus nyadiakeun cai nu dipenta teu lila geus datang deui saur diasongkeun ka Bapa Lebe. Ya Bapa Lebe mangga nyangakeun caina gora. Syukur Nyai nuhun. Gap eta cai ditampanan ku Palebe sok ditunda dina luhur sama sanggeus kitu reup Bapa Lebe teh peureum kerejem atuh ngadoa sakur anu araya sakabehna oge ciarempe anu wani geruk sabab bisi ngaganggu anu keur ngadoa tilile antarana berai Bapa Lebe harita beunta alhamdulillah jangan teh abde ki sok inumkeun ieu cai teh Kajang Duloh jeung Kajang Usman insyaallah kaje we kudu sing beak ulah aya nu nyesa nya euy mangga Lebe mangga saur Bapa Lebe ngasongkeun cai ka Pak RT nya terus ditampanan samalah harita keneh oge diinumkeun kanu duaan regot eta cai sagelas ewang teh diinumkeun beh meningal lekik bangun anu gerhanaan malah telila oge cai sagelas geus beak leng sirah Jang Duloh harita jeung Jang Usman sakadapan mah asal lieur cenah terus duana ngagideg sirahna kawas anu balideg sanggeus kitu ret ka sakabeh nu aya di dinya nya terus kerang-kerung sabab rada heran meureun nah maranehna make jeung pada ngariung-riung jeung pabada nempokeun pok atuh Jang Usman harita ngaya di mana ieu teh cek Jang Usman bari ralateret lantaran ngarasa bingung teu mengitungtung susah nu daya hinggana kitu deui Jang Duloh meh sarua Nya bener aduh ngaya di mana ieu teh acun atuh jeung deui bet loba jelema nah karena raun aya di dieu teh cek Jang Duloh ngomong ancad lair sabab can cager bener Jang Duloh ngomong serangan palahak palohok culag cileug kanu sakur nu araya di dinya anu keur melong ka maranehna pok Bapa Lebe harita Jang Duloh oge Jang Usman kumaha ujang duaan teh geus eling kantenan Bapa Lebe abdi mah emut mung naon margina salira naros kitu pan abdi teh Usman tapi naroskeun abdi mah janten heran ieu teh alhamdulillah lamun kitu mah jigana bae pikiran ujang teh geus sadar deui sakemblengna nya mah tapi kumaha ieu ari Jang Duloh cek Palebe bari ngareret atuh ka Jang Duloh pok harita
kantanan we oge emut bapak lebe tapi nu janten heran teh nah ayeuna make jeung aya di dieu Keheuyanan jam loh syukur bagja kumanjangan cek dalam kiamah syukur ari jang dulu geus eling mah kah ayeuna ujang teh keur aya di imahna BEH ajawa di imahna Mang Sukron kitu deui jeung batur ujang Jang Usman oh iya nah iya di imah BEH nah iraha ka dieu nah jaje laras pisan da paraosan abi mah asa teu kantos dongkap ka dieu palebe nya jang dulu Jang Usman tangtu ujang duaan mah teu ngarasa datang ka dieu naon sababna sabab aya di dieu oge alatan dibarawa ku Bapak Ici Jang Ahmad jeung ku Jang Odang da puguh ujang duaan teh kapanggihna teh keur ngarengkol dina kamalir susukan nu deukeut tangkal asem ding belah ti kaler tah kitu oh janten kitu nya Bapak lebe kitu ti sok lamun geus sadar mah atuh geura dongengkeun nyaha naon sababna atuh anu karandapan ku hijab teh sok dongengkeun ayeuna ngarasa rea anu araya di dieu jadi pada nyaho jadi ngarti kana sagarupana ti sok Jang Usman kieu nya Bapak lebe akasadayana we ieu mah nu karandapan tadi wengi ku simkuring sareng duloh teh pokona mah matak baluas matak sieun jeung matak keueum terus amit-amit jabang tutuka Jang Usman lain jabang tutuka jabang tutuka mah Gatot Kaca orok keneh ieu mah ulah ngomong kadinya atuh jabang bayi meureun maksudna teh kitu we terus mugi-mugi ulah panggih deui amit-amit kitu jabang bayi teu hayang 2 kali nempona ge palembe geus nya sok atuh geura dongengkeun naon bae anu geus karandapan di kajadian kahideep teh sabab kuring diajeng nu sejen anu mariung di dieu hayangan ngadenge meureun kieu teh Bapak lebe sok barabat atuh Jang Usman ngadongengkeun kajadian tadi teuting ti mimiti datang ka gaduh ronda tug nepikeun ka mangsa harita samalah terus disambung deku lalakonna Mang Sukron jeung lalakon Jang Ahmad anu ngadongengkeun kajadian tadi peuting dina mangsa nyaksian si Godek jeung si Gojin anu diarudang si jurig hulu teh nepikeun ka awakna oge ngalaman tatu nya atuh sak ngadenge kitu sakur nu aya di dinya masa kabehna oge meuni gogodang jeung tingkalat carek ongko lantaran teu nyangka satungtung beuh sarerea ngarasa was-was melang jeung loba kahariwang sieun jeung keueum ku ayana si jurig hulu buntung jeung jurig hulu buntung anu misah hulu jeung sirah anu misah sirahna misah huluna jeung awakna anu geus ngaganggu kana katentreman lembur sarta jadi bukur catur salelea sanggeus aya sawatara waktu Jang Usman atuh jeung Mang Sukron jeung Jang Ahmad rengse ngabuih ngomong pok Jang Usman harita kitu dongeng anu karanapan ku wengi tadi teh abdi sareng Jang dulu teh palebe nyarupina mah danglos aya hubunganana sareng lalakon Mang Sukron
Kitu deui lalakon Jang Ahmad. Margi apan jurigna ge eta keneh anu ngaganggu teh si jurig hulu jeung si jurig buntung kitu Bapalabe. Ulah, geuning kaharti atuh kitu mah geuningan. Mun kitu lalakonna teh euy. Jiganya bakal macak riweuh paciweuh ka balarea kieu mah. Sabab pasti ayeuna kajadian nu sarupa kieu tentu bakal ngakibatkeun urang lembur jadi sarieun. Laras pisan. Kumaha Pak Eci? Laras. Tos jelas bakal kitu Pabe. Tapi saha nahas nya lembur urang teh mokejeun kadatangan anu kana ditu nya Bapalabe. Kieu Pak Eci. Tong harganing Bapak Eci. Dalasim kuring oge puguh teu pati ngarti Pak Eci. Margi Sabab saumur-umur dumuk di lembur ieu kakara ayeuna aya kajadian anu kara ditu. alah macak bingungnya Palabe. Macak bingung kongkoh deh. Jigana lamur orang ke Palabenya mau aya kacang terman. Dah kejadian ke wae. Sabab lamun eta jurig masih kena ngaganggu geus pasti anu ngaronda oge moal daraekeun sabab sarieun jeung basa syukur jeung sieun tapi kumaha lamun bari jeung ngaroga kana diri minta korban nyawa tawa naon samalaha macek sangkaan sungkuring. Maotna minta resih anaknya Abah Icang oge aya hubunganana jeung jurig hulu kitu mah anu mucumul dina jero beungeut cai talaga sarta dina mangsa ti puting mimimin luncatna teh ti luhur gawir teh apangan harita kasaksian ku sarea tah kumaha kitu ari kitu tah kedah kumaha anu dilampahkeun ku urang ye Bapalabe cobi Nya eta tuh Pak RT. Oge Pak Eci kabeh we kakendong lembur. Lamun kieu mah pasoalan berat teh. beratna Terus terang we kuring mah bingung teu menghitung susah taya hinggana. margi Lancaran lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah aya benerna eta kahariwang urang teh. Kawasna mah maotna Nyi Mimin teh aya pakuat pakait jeung si jurig hulu ye. dah Laras pisan sun. Palabe jurig saha tah anu geus ngaganggu kana katentreman urang lembur teh urang teh bisa cicing wae Pak Palabe saenana sagancangna urang kudu bisa nyieun hiji tarekah lantaran lamun diantep beukilila ngagalaksa geus pasti kana kituna teh Palabe. nyet aku Pak RT. Oge Pak Eci kasarea we. Kusim kuring oge boga pikiran kalebah dinya. Tapi samemeh urang nyieun tarekah syariat. Hajenya mah urang teh kudu bisa nalungtikeun kana kasang tukangna. Lamun ceuk bahasa gaya mah latar belakangnya kitu tah. Ari sabab kieu teu Pak Eci oge Pak RT nya. Moal macam-macam manehna ge ngaganggu.
Tamtu ieu teh aya hiji kajadian nu can kanyahoan ku urang. Tah eta anu kudu bisa kabuka teh. Baiti, alah, laras pisan teh. Ya kadah kumaha atuh Bapa lebe ari parantos kieu yeuh. Ya keun dah aya saheuraan mah. Baitinya sabab kuring can manggih jalan euy. Pikeun ngaresekeun ieu mas aya. Parandene kitu ceuk pamikir sim kuring mah nya urang sakabehna we. Kitu. Naon teh nya ceuk kudu sieun teuing. Sabab naon sabab si Jurig Hulu Buntun teh moal ngaroga hala ka jalma-jalma nu teu boga dosa. Lamun parang nemongan eta mangan saukur nyingsieunya nih. Atawa meureunna rek menta senjata pitulung meureun kitu kita. Lain kitu anu ditetepkeun, anu ditepikeun ku si Jurig Hulu teh. Aban cenah manehna menta tulung cenah. Pajarkeun teh hayang dipang numbukeun deui sirahna pan kitu ling. Pan kitu mah laras Bapa lebe. Tuh ya ceuk kuring ge pan kitu. Terus kumaha Jang Usman? Kieu Pa lebe. Manehna teh menta tulung cenah. Tapi da kumaha atuh nulunganana boro-boro hayang nulungan. Nempe bentukna jeung beungeutna oge nu kawas kitu maduh beeraheun. Nah Jang Usman masuk ka mana berak ku beeraheun nya sing arto pikasieunun. Boro-boro hayang nulungan kalah ngacoprak we abdi teh. Kitu dah jeung Bapak Sukron kitu pan cek Jang Usman harita teh bari melong ka Mang Sukron anu ti tadi tekecet-kecet. Pok Mang Sukron harita. Laras pisan kitu soak sim kuring teh Pa lebe. Ari nempo anu kitu maduh. Jang Usman atuh da meuni matak dinyapeun rupaanana oge. Punten Pa lebe, abdi bade ngiring tumaros. Aya naon atuh Bapa lebe cobi sok. Dah, palebe aya tu anu naroskeun Jang Ahmad ye. Aya nyaon Jang Ahmad. Sok arek nanya mah. Kieu teh Pak lebe nya. Tadi salira nyaworkeun pamisi Jurig Hulu teh moal ngaroga hala jalma anu teu tuah lan teu dosa. Nya terus tapi geningan Kang Mamat sareng Kang Udin mah apa dugi ka kantos ngalaman 2 kali diudag-udag ku sakadang Jurig teh. Malihan mah wengi tadi mah dugi ka ngalaman tatu sarta awakna oge muni racak tapak kuku. Kawasna bae ijideun pisan kamarenehna teh. Nah naon hartosna eta teh Pa lebe, nah maranehna teh ngagaduhan dosa kitu. Kaeta sakadang Jurig atanapi kumaha Bapa lebe? Punten we atuh Jang para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mani dieu baris maju dina bagian anu ke-53. Hatur nuhun loh ku mangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.